sigan teh. Sakieu halodo beta barana. Sastra jingga. Rek. Sayda. Itu geuning dunungan ka dieu. Lu. Juragan kata kaca teh, heuh. Ulah kaget pot. Dawala. Agan. Rek naon? Alah sia lah, buat nepi beja teh sia. Ah beung teh rek ngongkosan. Eta hade wae pikiran sia. Heeh mun hade mah ieu mah dina peheurna ieu mah. Saksian we tingalikeun hayang nyaho. Ulah nyingkah maneh doan. Lu. Naon teh agan? Dagoan. Datan nerat ngademan. Datan nerat ngademan. Ewo pakelengan rana. Sembah pangabaktos agan ditarima pot. Kaunyuk juragan Abimanyu oge ditarima sastra jingga. Di abdi oge kulan nyangakeun sembah kaunyuk dua sinatria ditarima dawala. Ditarima dawala. Bade ka mana, angkat di mana, mulih di mana agan? Sidik kaula teh ngahaja keur neangan maneh. Abdi adi maneh. Pun adi nah aing neangan kosim atau saha? Adi maneh saha? Oh, si dawala maksudnya perkara naon kan? Dawala, abdi kulan kareup sia. Buah-buah dawala. Di ayeuna sia ngomong tong init gitu. Bejakeun hoak. Naon hoak teh? Sia mah baterai teh urung di hoak teh. Soak. Sok mah jiga entok gede, soak. Sok beulah bibirna suing. Asal airuna otak. Suing mah tetangga sumperna eta mah jauh-jauh.